Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep 3JS. Dina danget ieu pribados bade neraskeun hancagarapan nya mangdongengkeun deui anu judul cariosna teh atanapi jejer cariosna teh nyaeta nu ngageugeuh Legok Kiara. Mangrupi karya pangaresana Dadan Sutisna langkung ti payun pribados teh Sejawidi kamantena anu ngagaduhan ieu karya wireh dina danget ieu pribados teh bade ngagarap atanapi mangdongengkeun tina karya mantena. Sareng pribados oge nuhun kana bantosanana para wargi kanggo ngasubscribe, nge-like, komen, sareng nge-share. Kamari teh nembe dugi ka mana nya para wargi? Kita nembe jang mod ngambil gidig nya ngebayangkeun eta Legok Kiara. Ayeuna lebet kana episode 2. Kumaha teu cenah katerasan caritana? Urang gerak kawitan bae. Wilujeng ngadangukeun. Subuh kene mod geus hudang padahal sasarina oge hari poe Minggu mah sok rada telat hudangna teh. Turusuhan mod katampian kebrus mandi tiris-tiris oge manehanana teh maksakeun mandi beres salat subuh terus nyamperkeun indungna nu keur keprak-kepruk di dapur metakeun pagawean sapopoe. Bapak nuju ka mana, Mak? Pokna bari diuk dina jojodo. Hareupeun pisan hawu. Ruhak anu mayak dina parako. Ideng diasup-asupkeun deui ka jero hawu. Dikoeran ku regang awi. Acan balik ditajung. Nah rek naon kitu? Payah kieu geus nanyakeun Bapak hideep teh. Ceuk indungna bari mindah-mindahkeun beas beunang ngisikan tina boboko kana aseupan. Sok ditunda dina seeng nu keur meujeuhna nyengsreng. Bade ngiring ka sawah, Mak, orobeuri teh. Kade pangkaning mod mah leutik keneh. Kumaha mun kababuk awi? Pangkaning sok marawa paneungeul apan. Ceuk indungna semu hariwang. Moal, Mak, da bade sareng Mang Apin mod mah. Jung bae kan kade sing ati-ati jeung ulah tuluy ulin ka Legok Kiara deui. Harita mod ngahuleng. Naha aya naon atuh pangna ulah ameng ka Legok Kiara teh, Mak? Pan teu terang-terang acan mod mah tempatna oge. Nya, dina nyahonna oge ulah wani-wani weh ngalanto ka dinya. Bisi kasambang. Tekung si Lila, bapana norojol ti lawang dapur. Mak mod terus ninyuh kopi. Maksudna maneh nyuguhan bapana mod. Pak, mod bade ngiring moroberit. Ceuk mod bari ngareret ka bapana. Jung bae ngan ulah jauh ti Mang Apin ya. Da ari bapa mah moal init aya uruskeun ieu teh ka kacamatan. Ari Mang Apinna nuju ka mana? Kur marabandoma di pipir. Mod harita gura geruk kapipir
kasampak teh Mang Apin keur ngajanteng lebah pamakanan bari nitenan domba nu keur nyatuan. Aya 7 domba mah, domba nu Pak Mod teh kabeh oge diurusna teh ku Mang Apin. Manila lintuh jeung bareusi da puguh Mang Apin mah getol ngamandianana. "Hayu atuh Mang," ceuk Mod bari ngasongkeun jukut ka domba jaluk nu pangbadagna. "Keheu Lancep, da enjing keneh atuh. Batur oge can arinit, Mang Apin nambahan deui jukut dina pamakanan heula nya." Harita Mod mah terus balik deui ka dapur. Wanci haneut moyan, Mod jeung Mang Apin kakara arindi. Mang Apin mah nanggung carangka darek terus ngarit, sedengkeun Mod ngajingjing kantong keresek nu dieusi timah. Deungeuna sambal goang jeung beuleum selar. Saenggeus nyorang jalan rondaan, duanana turun kana solokan garing, terus lempang dina galang maju ka gira. Lebakeun solokan pasawahan upluk aplak, kakara beres dibuat, da jaramina oge loba keneh nu dicacar. Sajeroning lempang mapai galang, Mod ngarasakeun hawa tiis anu lir nojosan kulitna. Da puguh langka pisan manehna lempang di pasawahan wanci isuk-isuk kawas harita. Katambah jalan teh can kapoyanan, cahaya panon poe teh kahalang keneh tatangkalan peuntaseun sawah. Langit lenglang taya aling-aling, alimun lembah gunung Karembi geus nyaling rai ditiup angin. Dina tatangkalan manuk ricit ngicis jangjang, marangan cai ibun nu nyarak celakan tina tungtung dang dauna. Aya kana saparapat jamna, Mod lempang nuturkeun Mang Apin. Teu lila anyog gahiji saung di sisi solokan, saung paranti reureuh anu tas digarawe di sawah. Didinya urang lemur cihaur nu rek moro beurit manigeus ngagimbu marawa pakarang, malah babaturan Mod oge aya harita teh keur narangtung dina galang. Si Adun mani curing ha basa nangenan Mod teh. "Ari sugan teh moal milu Mod," pokna. "Nya, hayangnya we kumaha prak-prakanana moro beuri teh," walon Mod. "Bakal rame geura, kuring oge ngahaja ye mawa anjing. Ame beuritna sarieun," ceuk si Sadun bari nunjuk anjingna nu dicangcang dina tihang sawu. Saenggeus sararea kumpul, Pak RT biantara heula. Geus kitu mah derebae moro beuri teh dimimitian, mani rame gogorobokan, kabeh sawah diaprak. Liang beuritna atuh ditareang, da puguh sawah geus diala parena, najan nepi kaledug oge henteu matak ngarusak. Henteu hese teuing moro beuri teh, ari geus kapanggih liangna mah, yang beurit dipuput ku haseup atawa disemprot ku obat. Tara ngadagoan lila beuritna teh sok barijil tina liang, terus ditareungeulan nepi ka paehna, anu kabur diberi nepi ka beunang. "Modar sia," ceuk Pak RT bari neungeul beurit ku Iteu Kruyung. "Keur atuh nu sejena surah." Mod mah saketir nenjona oge, asa watir kana beurit anu diparaehan. Mimiti mah Mod teh
bareng jeung Mang Apin, tapi terus dikenyang ku si Sadun. Montong bareng jeung kolot, urang duaan we lah morona, ceuk si Sadun. Ah, teu bisa kuring mah, sieun ka sarung deui. Oh, tanyokeun uing atuh. Si Sadun terus ngadurukan lebah liang beuri, asupna sina mulak ka jero liang. Tekung si Lila beurit bijil, atuh badag nyanaker anu bijil teh. Anjing si Sadun rikat harita ditewak, diteruskeun ku digubat gabit bari digegel, diasongkeun ka dununganan. Nya si Bopih teh atuh pinter barang gawena mah. Pokna bari terus ngajejak hulu beurit, mod muringis. Ulah dijejak atuh Dun, karunya. His, apanan ngarugikeun bari teh kudu dibasmi. Ayo, urang kabelah ditu. Ceuk si Sadun bari ngenyang deui leungeun mod. Lila-lila mod teh teu buru ngresepkeun, terus asuluk-asulukan mapai-mapai galengan sawah. Lat bae poho ka Mang Apin mah malah teu kanyahoan, wanci geus tengah poe, panon poe maniluhureun pisan sirah, panasna kabina-bina da puguh keur usum halodo. Mod jeung si Sadun reureuh heula hanapeun tangkal cau, terus murak bebekelana. Derbae dahar duaan meni bangun nu nikmat. Si Bopih anjing si Sadun gawena teh kukurilingan bangun nu kabitaeun, mod hidang ngalungan nu hulu asin selar. Mangsa bareres dahar, moro beuri teh dituluykeun deui, nepi ka henteu kanyahoan maranehna geus anjog ka tungtung pasawahan. Reb, harita mod eureun, terus neuteup ka hareup gebeg. Ngagebeg di jantungna ngadadak ratu, sabab hareupeunana aya tangkal kai anu kacida badag. Jangkung meh ngaju langit, tina dahan-dahana rambai areungang sarakana tanah. Wah, bahaya Dun, ceuk mod bari ngadeg-deg. Bahaya naon ari maneh? Si Sadun melong beungeut mod. Itu teh legok kiara teh alin. Si Sadun oge mimiti mah semu ngagebeg, tapi terus ngabarakatak seuri meni akeuy-akeuyan. Kunaon make seuri? Moal nya maneh teh sieun ku tangkal kiara. Ayo urang ka ditu, pasti aya beurit di dinya ge. Embung ah, mod mah harita murengkeun. Ih, borangan. Ane mah borangan teh beakeun ku sorangan. Da moal aya nanaon atuh. Si Sadun mah keukeuh maksa, leungeun mod terus digusur. Urang reureuh heula hayu. Urang reureuh geura anapeun tangkal kiara jigana mati is. Moal nanaon kitu? Nah, make jeung nanaon teu percaya ka kuring. Kuring mah malah teu percaya mun di dinya aya jurig teh, dasar anu borangan we, ku tangkal kiara oge meni sieun. Sieunna mah natah ku mod teh, tapi hatena panasaran. Hayang nyaho kaayaan eta tempat. Ceuk batur mah apan sanget pisan, ditambah geeuman. Naha naon nu matak geeumanana? Kajurung ku niat eta, pangna mod daek nuturkeun si Sadun teh. Kawasna langka pisan jalma nu ngaliwat ka lebah tinya, daweuh pisan jalan atuh. Mod jeung si Sadun kapaksa nyuai-nyuaikeun regang kirinyuh nu ngahalangan.
Saware dicacar ku bedog nu disoren si Sadun, samode anu dicaritakeun ku Mang Apit. Sabudeureun eta tempat pinuh ku kakayon, jangkungna satangtung kolot. Eta we sajeroning kukurbutan teh mod ukur bisa nenyo kaluhur, da gigir kenca katuhu mah kahalang kudang daunan. Saenggeus rada lila kukurbutan, maranehna anyog gahanapeun tangkal kiara. Lebah dinya mah henteu rambat teuing ku rungkun-rungkun, malah aya tempat nu rada linggih. Taneuna pinuh ku lukut, mod terus tatanggahan nitenan akar-akar kiara anu paranjang. Si Sadun nguriling tangkal kiara, siga nu hayang ngukur gedena segede kumaha. Urang teh kan yeuh embung sieun labuh, walon mod bari diuk dina akar. Najan tengah poe karasa tiris lebah dinya mah, da puguh cahaya panon poe kahalangan ku daun kiara anu pateteep. Bakal waas kira mod, nyawang keendahan alam teh bisa samamena. Pokna bari terus ngagulawing kana akar, kalah ka gugulayunan. Kaayaan sepi jempling, ukur seahna angin nebak daun kiara anu kadenge teh. Mod mani ngagebeg, basa inget kana dongeng Mang Apin, cenah anu ulin kadinya mah sok terus hareeng, malah aya nu nepi ka kasurupan. Rei pulingka, bulu punukna ngadadak cengkat. Tapi si Sadun mah bangun anu hare-hare, anteng bae gugulayunan. Sajeroning diuk teh hate mod ngadadak seseblakan sieun, tume geus ngarempak panyare kolot. Pang nama sieun dongeng Mang Apin, cenah didinya teh sok aya juri. Kumaha lamun ayeuna nyampeurkeun nekuk ka maranehna, mod atuh beuki ngadegdeg. Keur meumeujeunna manggih ka keueung. Nah atuh ti lebah rungkun gigireunana aya sora anu ngorosak, kadengena mani tarik nakar, da puguh kaayaan teh keur jempling pisan. Si Sadun oge kawasna mah ngadengieun, da terus eureun gugulayunan, malah katembongna siga nu soak nakar. Sot areuy dilesotkeun, mimitena esor-esoran ngajauhan mod. Nah atuh ari barengbeng teh lumpat sakalumpat lampet, dituturkeun ku anjingna, lat bae poho ka mod anu keur olohok bengong. Nenyo baturna nu lumpat, mod oge lain teu hayang nuturkeun, da sarua soak mah ngan sukuna mani asa dipageuhan kana tanah. Ese pisan rek cengkatna, tapi bet panasaran deui hayang nyaho kanu ngorosak dina rungkun. Eta oge hatena mah teu burung keketegan. Komo basa inget deui kana dongeng Mang Apin, cenah lebah dinya teh kungsi aya nu maot. Tungtungna nu ngorosak dina rungkun teh direret ku juru panon. Karuwasna ngadadak leungit, mana horeng nu ngorosak teh anak ucing. Nah aya kucing di dieu. Mod ngagerandeng, manehna teh ngagerandeng sorangan. Katenyona ucing teh pikarunyaeun pisan, awakna begang kawas anu kurang nyatu. Eta ucing teh ngorondang lalaunan nyampeurkeun mod, heug ngaletakan suku mod kawas nu hayang dipikarunya.
Kenaon sia teh di dieu? Ceuk Mod bari ngusapan Ucing, rasa sieun teh ngadadak leungit, da puguh atuh. Tibareto oge resepeun pisan ka Ucing teh, awas nu ngarti deui Ucing teh rada tangah bari anger eong-eongan. Lapar meureun. Daekeun teu lamun ngilu ka uing. Ucing disada deui. Daek meureun nya. Hayu atuh urang balik. Ceuk Mod bari newak Ucing, terus dibawa indit ti dinya. Memeh neruskeun ngalengkah. Mod ngareret deui ka tukang tangkal piara nu ngajungkiring keneh. Katenyo beuki geueuh mah. Barang datang ka im, kasampak Mang Apin keur ngabaheuhai di tepas hareup. Awakna mani ngoprot ku kesang kawasna mah Mang Apin oge kakara datang. Barang nagenan Mod, Mang Apin mani curing hak, gancang manehna nyamper. Ari Cep Mod di mana bae? Mang tadi lieur neneangan duh. Ceuk Mang Apin bari terus nelek-nelek nu keur dikelek ku Mod. Abi mah teu lami Mang, teras we wangsul sareng si Adun. Mod kapaksa ngabohong lantaran lamun nyarita sabalakana tangtu Mang Apin bakal ngambek. Buah, terus dibejakeun meureun ka indungna. Geuning nembe uih Encep teh. Emak naroskeun kita tadi. Muhun teras ameng heula. Walon Mod bari ngaleos ka dapur. Teu hayang papanjangan ngobrol, inggis katohyan upama manehna tas ulin ti Lego Kiara. Datang ka dapur, Mod terus nginum mani ngaleki, ti korona asa tuhureun. Tas leumpang sakitu jauhna bari panas poe ereng-erengan. Rek teu hanaang kumaha, sanggeus da sakitu panasna bari jauh. Sanggeus seubeung nginum, manehna kurah koreh kana pago. Basa aya hulu asin, gancang ku Mod dicokot, dihijikeun jeung sangu, iwadahan kana besek. Song dibikeun ka Ucing. Nya bae Ucing teh kawas nu lapar pisan. Nyatuna teh harita katingali meuni rampus. Ulu asin nu gedena saluhureun indung leungeun teh ukur saketap bea. Nenyo Ucingna beuki perang dahar. Mod atoheun pisan. Song ku Mod dibere cai herang. Awas nu ngarti deui Ucing teh, manehna terus nginum. Ucing ti mana eta teh Encep? Teu kanyahoan Mang Apin geus ngajanteng gigireun Mod. Pamendak Mang. Pamendak ti mana? Ti sawah. Mod ngabohong deui. Ngabohong kapaksa ieu mah. Ceuk hatena bari manehna teh buluar balieut. Da sasarina oge manehna mah tara nepi ka ngabohong. Kade bisi Ucing garong Cep. Da ti heula ge kungsi aya Ucing bangor tah dipicen ka sawah. Buah Ucing eta meureun. Ceuk Mang Apin bari nelek-nelek Ucing. Moal Mang, da ieu mah anakna keneh. Karunya we kapanasan jabaning henteu manggihakaneun. Mod newak Ucing, terus dibawa ke tengah imah, rek diocon. Jadi
rek dingu eta teh ucing teh Cep. Mang Apin nyelengkeung ti dapur. Sumuhun Mang. Nah mah moal nyusulan gitu eta Cep ngukut ucing. Pek bae ari lain ucing garong mah. Makna mod nerojol ti pangke. Kawasna mah kita tadi teh ngabandungan kana obrolan mod jeung Mang Apin. Ang, hadieu sakedap. Mod ngageroan, Mang Apin nyamperkeun ka tengah imah. Kedah di ngaranan pangintennya ucing teh mah. Nya atuh, ari rek dikukut mah Cep. Mang Apin diuk dina palupuh terus muka ududeunana. Naonnya ngaranna Mang? Kumaha tuh lamun si Konet? Tos seueur teuing Mang nu nganggo ngaran eta mah. Bisi pahili jeung ucing Pak RT. Si Candramawat atuh. Kagah teuing eta mah Mang. Bisi ninian teh engke nyarekan deui ka uing. Ceuk mod bari nyerenge. Naon atunya? Kumaha lamun si Buris? Naon hartosna eta teh Mang? Ieu ucing rupana teh bulu hiris Cep. Nya meureun kudu dingaranan bulu hiris. Ngan lantaran panjang teuing Cep urang singket we jadi si Buris. Nya Mang si Buris we atunya. Mod harita ngalujuan yen ngaran ucing teh nya eta si Buris. Geus kitu mah harita waktosna seueur. Cak urang dugi ka dieu heula nu jejeura cariosna nu ngageugeuh legok kiara teh. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui kalayan pribados ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan ka wargi-wargi anu parantos ngasubscribe, nge-like, ngakomen sareng nge-share. Sateu acan pribados undur, pribados bade nyuhunkeun hapunten tina kaluputan kalepatan bilih aya kacaletot, bilih aya ti soledat leta atanapi tina kakirangan pribados sareng katetiasaan pribados. Sakitu nu tiasa kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.